Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu salanjutna nyaeta halaman 33 bagian faslun wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal wa faraidul ghusli jeung ari pirang-pirang farduna adus. Salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara. An-niyatu tegasna nyaeta niat wa izalatun najasati jeung ngaleungitkeun kana najis in kanat lamun bukti itu najasah ala badanihi kana badanna eta si jalma. Niyatul ghusli ari niat adus wajibatun eta anu wajib kama fil wudu'i saperti mana yen dina wudu li umumi qaulihi karena umumna dauhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat pastina ari sahna pirang-pirang amal nyaeta kalawan make niat. Wa mahallun niyati jeung ari tempatna niat awwalu juz'in eta nalika mimiti juz magsulin anu dikumbah minal badani tina badan wa kaifiyatuha jeung ari pertingkahna niat ayyanuya eta yen nganiatan saha al junubu jalma anu junub rob al janabati kana ngaleungitkeun junubna au rob al hadasi atawa ngaleungitkeun hadas al akbari anu gede an jami'il badani tina sakabeh badan walau nawa jeung lamun nganiatan eta si jalma rob al hadasi kana ngaleungitkeun hadas walam yata'arrad jeung teu nembongkeun eta jalma lil jinabati kana junubna jeung wala ghairiha jeung teu lianna itu si jinabah sahha maka sah naon gusluhu adusna eta si jalma. Alal sahih netepaken kaul anu sahih. Li anal hadasa lantaran saestuna hadas ibaratun eta hiji ibarat anil mani'i tina nyegah minas sholati tina migawe salat wa ghairiha jeung lian ti salat ala ai wajhi tegasna manawe ayana fardu ai wajhi fardin tegasna manawe ayana fardu wa qad nawa jeung nyata niat jalma hu kana adus kana guslu walau nawa jeung lamun nganiatan jalma rob al hadasi kana ngaleungitkeun hadas al asgori anu leutik muta'ammidan barina ngahaja lam yasihha maka henteu sah itu gusluhu fil asohi netepan kaul anu sahih litala'u bihi karana heureuyna eta si jalma wa in golato jeung lamun kasalahan jalma fazonna maka nyangka jalma anna hadasahu kana saenyana hadasna jalma asguru eta hadas leutik lam tarpa maka henteu leungit naon al janabatu hadas junubna anu ghairi a'dha'il wudu'i tina salianti pirang-pirang anggota wudu wa fi a'dha'il wudu'i jeung eta tetep dina pirang-pirang anggota wudu wajhani ari dua jalan arwajihu ari kaul anu rajih taratapi'u eta leungit a'dha anil wajhi tina beungeut wal yadaini jeung dua leungeunna war rijlaini jeung dua sampean duana li anna ghusla hadhil a'dha'i li anna ghusla lantaran saestuna ngumbahna hadhil a'dha'i ieu pirang-pirang anggota wajibun eta anu wajib fil hadasaini dina dua hadasna. Fa idza ghasalahuma maka di mana-mana ngumbah jalma huma kana hadasaini biniyati ghusli wajibin kalawan make niat ngumbah anu wajib kapa maka cukup dunar rosi maka cukup itu gusluhu dunar rosi henteu sirahna ala rojihi netepan kaul anu rojih li anna alladzi lantaran saestuna anu nawa anu nganiatan jalma pirrosi dina sirahna
almasu eta ngusap wal mashu jeung ari ngusap la yugni eta henteu nyukupkeun itu mashu anil gosli tina ngumbah walau nawa jeung lamun nganiatan jalma dihareup walau nawa jeung lamun nganiatan sahal junubu jalma nu junub istibahatama kana ngameunangkeunana perkara yatawaqqafu anu ngalap cukup naon al ghuslu ngumbah alaihi kana itu kas sholati seperti salat wa tawafi jeung tawaf wa qiraatil qur'ani jeung maca Qur'an ajzaahu maka nyukupkeun niat kana ka eta jalma. Wa inna wa jeung lamun nganiatan jalma makana perkara yustahabu anu disunatkeun itu lahu ka eta si jalma ka gusil Jumati seperti adus poe Jumat wa nawihi jeung sabangsaning guslu. Lam yujzihi maka teu nyukupkeun niat ka jalma li annahu lantaran saestuna jalma lam yanwi eta teu nganiatan eta si jalma amron kana hiji perkara wajiban anu wajib. Walau nawa jeung lamun nganiatan jalma al ghusla kana adus al mafrudo kana anu diperdukeun au faridota atawa kana parduna al ghusli au faridotal ghusli atawa kana parduna adus ajzaahu maka nyukupkeun itu niat kana ka eta si jalma qot'an kalawan pasti. Qala parantos ngadawuh ka Imam Nawawi qala parantos ngadawuh Imam Nawawi kana ajza'u fi raudhati dina kitab raudhah wa tanwi jeung niat saha al haidu jalma nu haid rob hadasil haidi kana ngaleungitkeun hadas haid palau nawat maka lamun nganiatan si awewe rob al jinabati kana ngaleungitkeun junub muta'ammidan barina ngahaja lam yasiha maka teu sah eta guslu kama launawa saperti mana yen lamun nganiatan eta si jalma dihareup saperti mana yen lamun nganiatan saha al junubu jalma nu junub rob al haidi kana ngaleungitkeun haid wa in golatot jeung sanajan kasalahan eta si haidun soha maka sah naon gusluha adusna itu si haidun. Dakaro parantos nuturkeun Imam Nawawi hukana itu kaul fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al muhadzab wa tanwi jeung niat anu pasau pirang-pirang anu nipas rob al hadasi kana ngaleungitkeun hadas rob hadasin nipasi kana ngaleungitkeun hadas nipas palau nawat maka lamun nganiatan itu si nupasa rob hadasil haidi kana ngaleungitkeun hadas haid qala ngadawuh saha Ibnu Rib'ah la yasihun henteu sah itu guslu waqala sareng parantos ngadawuh saha Imam Asna'i yen bagi penting ayyasiha naon ayyasiha yen sah eta guslu wa lam sareng kudu apal anjeun anna taqdim kana saestuna ngaheulakeun izalati najasate ngaleungitkeun kana najis syaratun eta hiji syarat li sihatil gusli kana sahna adus palau kana maka lamun bukti ala badanihi eta tetep dina badana jalma najasatun najis pagosala tuluy ngumbah eta jalma badanahu kana badana jalma biniyati rob'il hadasi kalawan niat ngaleungitkeun hadas wa izalatin najisi jeung ngaleungitkeun kana najis toharo maka bersih eta si jalma anin najisi tina najis wa hal yartapi naha bisa jadi leungit naon hadasna eta si jalma aidon beurina deui pihi eta tetep dina jawabna hilapun ari parabutan.
Ar-rajihu ari kaul anu rajih ingdar Rafi'i mungga Imam Rafi'i annahu saestuna kalakuan layar tapi'u eta henteu leungit naon hadasuhu hadasna eta si jalma wa rajihu jeung ari kaul anu rajih fi ziyadati rawdati dina tambahan kitab rawdah annahu saestuna kalakuan yara tapi'u eta leungit naon hadasuhu hadasna eta si jalma wa man sya'ul khilafi jeung tempat bijilna parabutan annal ma'a saestuna cai halahu naha eta tetep kana maun kuwatun ari kekuatan rob al hadasi ngaleungitkeun hadas wa izalatin najisi jeung ngaleungitkeun kana najis ma'an barina barang amla atawa henteu summa annan nawawiyya tuluy saestuna Imam Nawawi fi syarhil Muslim dina syarah kitab Muslim wa faqo eta ngakuran Imam Nawawi saha Imam Nawawi ar-Rafi'iyya ka Imam Rafi'i ala annal guslata kana saestuna adus la takfi eta teu nyukupkeun itu guslah wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna urang dilanjutkeun deui kana video anu berikutna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.